Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1860 hiji nomor 50. Carpon anu beris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh tina naon pamiarsanya tina hahaha cenah kitu tah urang baca we pitunya pamiarsa wios teh kalebet carpon oge kitu. Ieu teh judulna anu kahiji nyaeta Pasea ku Sesebred. Ieu teh aki-aki sareng nini cenah pamiarsa. Sumangga supados teu nyangkolong tingkana waktos wilujeng ngadangukeun. Aki-aki kini pasawahan pake ngerok ngahara ngasuk nini teu uyahan make dierok digincu ayeuna si nini cenah pamirsa ye ngawaler gulali pasir kaliki di sisina di maduan paduli siah aki da ieu mah kamajuan poteuy ieu di maduan blek korma dipake rantang hohoi dodo kamajuan bleg oa kebon binatang sini nih ngajawab deui waluh kacang jeung kacambah kejona pandan jeung hui ulah sok gancang nya campah tenjokeun rek dangdan deui kalakai enteh dibeli ku koki dijieun angeun hahai eta aneh deui kaos kaki dina leungeun sini nih ngejawab deui kumeli jeung angeun toge magatru lagu Bayubud paduli dina leungeun ge da jiga Monroe Hollywood si aki lain magatru Bayubud tapi nyiru wadah tutut lain Monroe ti Hollywood tapi namru jiga huut rek ngejo kulangseng letik dapinggan ayakan hoe pek tenjo aing rek ceurik bongan dipoyokan bae pok deui si aki tukang soto arang ngejo sireum nojos kini boro-boro hayang nenjo sieun di koko sinini ieu anu nganggitna SBS. Judul anu kadua si Cepot jeung si Udawala. Cingka ari ngareureuhkeun capek urang ngahariring sakali sewang pek aka ti heula ceuk si Dewala. Heug geura dengekeun ujang udel anu jangkung keur jangkung teh panjang irung make ukur baju kutung gawe oge luntang lantung di jalan mulungan kuntung nurus tunjung jeung nu burung pek kalimaneh ayeuna del cuk si Cepot Dawala beri semu ambek ngong nyarita deui aki empot anu pendek naueuh teuing kadaek teu berek ngajawab usdek lamun ditanya ku dewek lewat-lewe arek mewek bari nyabut bulu kelek tamat cenah ieu pamirsa si Cepot jeung si Udawala ieu nu nganggitna Akub Sumarna Prawira anu katiluna judulna nyaeta Pendok Ipis Ki Kardun sajajalan ngapalkeun pencok hiris anu cikeneh disuguhkeun ku Ki Emad. Angkeuhanana datang ka imahna rek nitah nyieun ka pamajikanana dumeh asa ngeunah. Pencok hiris. Keur kitu jetruk ti tajong. Pendok Ipis. Muntas walungan poho deui ngawulang sisi cai rarasaanana asa aya nu leungit. Jol budak angon
kunaon mang ngahulang bae aya nu leungit jang leungit naon mang cuk budak angon pendok ipis bieu meureun basa mentas hayu urang teleman jeung kuring duanana ting karelep weleh teu kapanggih duanana haranjat mucicid kabulusan keur jongjon eureuleu kardun terab lah bau pencok hiris cek budak tah geuning kapanggih ki kardun terus lumpat rek bebeja ka pamajikanana budak angon ngembang kado. Judul anu saterasna nyaeta Saliwang ye A sareng si B. I ari caroge aji kana naon damal teh eta tukang mulitur korasi ari caroge acek syukur jadi inspektur polisi mah moal aya karempan kumaha ari salaki cece mah tukang ngalaan suplir jualeun ka tukang pot kembang hi luhuran acek atuh caroge jadi supir mangkaning narikan kayu ti bantar kembang ngan eta cek abdi mah supir teh sok nyandung bebeja kanu kolotnya tara pundung da salaki acek mah ari cek tukang beca teh kumaha nu ngobrol teh bet kieu ulah-ulah moal aya tungtungna boa tungtungna teh nu saurang dihakan maung nu saurang deui di bentar gelap padinya da raek cek jeung si B ngajawab bareng insya Allah mang tamat cenah pemirsa ya nu nganggitna EPA dan SN Bogor. Judul anu saterasna nyaeta Nyaina. Sukro dianteur ku Sakri rek nanyaan nyinana anak ajengan di lemburna. Ajengan. Asal luas ama mah aya pikir saeun naon ieu teh. Cik mangga gerawak ca. Sukro rada ngageter. Ama nu mawi ngadehes kitu oge manawi bahan katampi beri nyusut heula kesang bade gaduh maksad ka tuang putra oh jadi aya karep ka anak ama sumuh ari ama mah kumaha jenisna bae ngan kanu mana da anak ama mah loba. Sukro beki kasima nepi ka poho deui ka nyai Sakri nyigeung bari ngaharewos bojong nana Sukro ka nyaina is atuh nyaina mah boga ama cek ajengan. Sukro jeung Sakri olohok reuwas tamat cenah ieu pamirsa Aries ES Klari sakitu cenah tah ieu pamirsa naon ieu teh kolom hahaha tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 50 sakitu nu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.